Seperti biasa guys, lamun poe minggu teh yeuh urang ngaliwatnya tepira tuh samarana make tapi engke tingali jadina bakal kumaha ieu liwat yeuh. Hayu urang ngaprak heula yeuh mapai sawah, mapai galang yeuh. Di dieu yeuh jigana yeuh tempat ngaliwat denganna. Hayu guys, urang mulai keuretan ieu lalabeunna nya. Ieu teh urang goreng we engko teh. Tah ieu tomatna urang keuretan heula malah digorengna teu ngambledug. Ieu oge aya cengek, doma biasa disebut di dieu. Bawang beureum ti Bombay nya ge laleutik tapi aduh rasana ieu moal aya nya. Pokona mah lamun nya mah teu make bawang beureum lain samoal eta mah nya. Tong hilap ieu baraya, pren, dulur, bawang bodasna nya. Lamun ayeuna nya mah teu di bawang bodasan kurang sedap. Tong poho oge tah make batang bawang daunnya kejang samaleuna. Ieu urang mulai tah. Ieu nu matak pedona mah ieu si jengkol teh ieu tah. Pokona mah lamun misalna dahar jeung jengkol tomat kudu boga stok beas nu loba. Tah ngahungkeun seuneu aya anu urang keuretan heula ieu tahuna nya. Ieu tahu ti Sumedang. Ieu jeung samaleuna urang siapkeun we aya daripada engke ieu bisi kabeuh hujan soalna tambahan gula saeutikna lamun rek nyamal kade ulah pokoknya. Pokona mah lamun sambal teu make gula kurang amis. Tong poho pecin secukupna, uyah sacukupna, tah seuneu geus kabledag geuningannya geus hayang di takogeun kaslor. Urang mulai we anu mah ieu aya daun sampeu ti kebon batur urang paling teu kuning isikanna. Nu ngisikanna mah geus beres ngan ieu teh panan wangi itu urang tagogeun lah. Mudah-mudahan eta aya oge nih anu nyieun kopi itu alhamdulillah nya di lemur alhamdulillah geus tagogeun ieu katana urang goreng nu kudu digoreng tah ieu mimiti samaleun urang gorengna supaya ngeunah ieu. Terus geus samaleun teh urang goreng deui ieu tahu Sumedang teh ieu tahu anu pungkil eta tuh tingali digaringkeun dikonengkeun nya kono tong hilap ieu tingali anak paus jeung engkolna geus digoreng. Tingali atuh tuh liwatna geus ditatarkeun kitu daun sampeu geus asap beas dan dibodas gitu hilap dah teri sama tuh lalabana gitu ini kata cumbu gitu. Pokoknya mah tong hilapnya di lemur mah lamun misalna aya nu nyase itu ayo urang ngaliwat bareng mayor bareng ieu teh budaya anu memang geus rek tingali ieu teh bisi bohong mah nya saleutik setengah ieu teh kutiluan tingali hayang nyaho ieu eksperimen ngaliwat poe minggu ayeuna saleutik setengah yang beak kutiluan tak ngahajawing mah teu dahar di kamari. Prak banyak dah alhamdulillah. Pokona mah ieu lamun misalna aya anu ningali teu ngaruhnya ningali dahar nu tiluan ieu ya. Tah pokona mah buru-buru ini ke dokternya, ke dokter kesehatan. Bisa aya gangguan non teh gangguan selera makannya tingali cep sana mending huapna kitu uing oge moal kaelehkeun ti ka kambutung ieu sumut teh ieu ku sepuh kejo da aneh teh mun eureun atuh daang teh hayang teh hayoh we dibebas-bebaskeun tuh pedo pokona mah tuh ieu teh nya kandaharan anu memang moal kepanggih di kota mah moal kepanggih di restoran mah tuh tingali huap aing pokona mah puas dahar soalna ti kamari teu daang ieu pokona mah lamun dahar liwat tuh cenah kaleng habak we kana sama kana lalap naon aya nu dihareupeun tinggal habak pokona. Jadi ulah sok bingung gitu lemur ngaliwat ieu teh lamun teu dipaksakeun ieu moal beak ieu lamun teu beak kumaha ieu sanu ngadahar soalna ulah deui sasae wayahna we nu tiluan kudu tanggung jawabnya wareg teu wareg ieu mah da geus perjanjianna tadi pan lamun poe minggu teh ngaliwat cenah biasa teh setengah urang bareakeun pokona mah tong disesakeun itu aya tingali itu beuteuy aya jengkol pucuk sampeu ieu teh tahu Sumedang anak paus terus aya di pucuk tangkil teh tah aya di stamina ieu stamina tah aya lencak di lemur lencak teh teh mah kejang-kejang teh kawe mah si lencak-lencak teh pokona mah sok beakeun ieu mah pokona teu beak mah geus pokona mah urang pahekeun nya kana beuteung tapi nya ulah ka mana-mana tingali itu uapna geus rarawog gitu nya. Mudah-mudahan we atuh nya jadi berkah ieu pokona mah eueuh deui kanikmatan hidup di lemur mah ngaliwat daang teh beas anyar lalap tinggal dah pokona mah mantap
pira itu dapur